Aduh, segala loba. Mun urang damel wiwit tantang tumo kamalinaan. Tah, Laku sok make aturan. Kang, Tas tas di mana? Assalamualaikum, Ji. Waalaikumsalam, Kang. Sehat? Alhamdulillah ya. Aduh, manggung wae dah. Nyaeta nu libur heula nya teh. Umumnya nuju ka rieu pan. Keur naon ieu, Ji? Biasa wae keur ngalamun keur ningis teh, Kang. Nya, tuh dah enak nih kieu teh. Komo ai keur job model kieu duh. Bari ieu nya nempuan lauk, tinggal copok, cai, ngolocor. Seueur ieu teh ari lauk mah ieu teh. Sagala ge ayangan aya hiji nu kekurangan teh teh, Kang. Teh Naon? anu ngurus. Hah? Teh anu ngurus. Urus naon lauk? Yang ngurus sagala we gitu, pakai abis seueur di Mangararaya teh anu ngurus. Kumaha, Cik, kumaha. Geus ilang adu apa teh buka pamajikan. Urang ge teh sok karunya, Ji, ka didinya teh euy. Pakaya loba, banda loba, duit loba, pamajikan teh daek meunang. Si Neng Risma. Uhun. Ceun Neneng. Ceun Neneng Ira Uwi. Kamari. Eta atuh Neng Risma keur naon di dinya? Aju calik we. Ceun Neneng asa beuki geulis aya nama. Tuh nya geulis atuh aya nama da ceun Neneng mah cicing lagi di kota. Eta Risma teh kumaha sakola tos lulus atuh? Atos keluar tahun ayeuna bade diteraskeun atan api bade kumaha duka ieu teh rada bingung keneh gini ngance yo bingung cak da maloe hayu cenah ceu ka kota Ieu aya foto-foto nanya. Ayo Sonia, tah fotona tah. Halus teu? Halus teu? Lumayan. Ieu Cek Edo. Lumayan di bibirna kandel. Hah? Kandel bibirnya. Bibir naon? Eta bibir Cek Edo. Ya urut digegel ku urang. Aduh. Terus Ieu aya Melani. Tah, ieu mah ngora keneh ieu mah, Melani. eta mah teh buntuna karehol. Karehol ge manehna lulus SMA, Kisah. masih keneh Tak gelis tah. Rina Triyanti. goblok, pemajikan aing tah mah ulah tuh. Oh, tapi yang eta euy. Tah, sia mah. Tah, iya. Ganti. Eta jeung urang. Nya pemajikan urang teh daek kan geus daek ngalencod. damel naon lah kumating engke pokona mangke genan engke ge terang ieu pokona mah ye damel di kota mah enak ece ogenan ye ladang damel di kota teh ye sagala kapeser ece genan taneuh sakitu legana kapeser mobil ge tepi ka 5 ece mah bumi tingkat di mana-mana ngayah pokona mah enak nah ari kitu damel naon ce engke ge terang neng pokona mah hayu canggaskeun we jeung ece nya cang mangkat ke kota kumaha engke we nya ce bade ngemut deui ulah ting sakloba ngemut hayu pokoknya mah dijamin enak pokoknya mah damel jeung ece mah aman jeung ece hayu canggaskeun we cang berangkat nuhun ce nuhun atuh tapi kahade nya tong poho lamun misalnya rek damel langsung we hubungi ece nya atuh da ece terus we kelilingnya hayulah ece mah ti payun nuhun cak mangga Wah, Neng Asri mah goyangan oge. Yo, pokona Neng Asri mah di mana lempang oge nya 1 langkah 4 getaran. Oh. Salengkah gibet. Salengkah gibet. Moal potong, Ji. Hah? Moal potong. Ya moal, pageuh. Perna teh memang per sangat elastis. Moal aya. Potong. Abong lah lamun teresep. Iya. Asri. Arek nomorna. Jeung nama nyepot ieu mah nyaton. Hah? Nyepot. Lain nyepot deui. Pokona mah sakali lep gegel. Anjir. Abong lah lamun teu ngabososot. Kirimin. Hah? Oh repoy PPKM kieu mah segala teu hararade usaha teu hade kalarungkan Siti ieu mah ih enceng PPKM ku Siti diperpanjang sampeurkeun we kitu nya Sadi kalau kau Siti mau teh kenapa batu kita aya nggak ada? batur. Iya lah raraina jiga cucurut ge. Bukan sayang
Enceng teu nuju naon? Nuju amang, nuju iya nyusu. Susu naon eta? Saya susu sapi ami pinter cenah saur make. Nah, geningan susu sapi. Panceng biasa nage cikoco. Koco, ana makan sapi ana mah yo. Susu sapi ami sehat. Nah, gitu teh. Teh gelis. Kira-kira bisa diajak kencan gitu. Telepon ku aing dah. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi. Siapa sih? Ya Ganggu Nabi, aja. ya Nabi. Diangkatlah, nggak apa-apa. Halo. Iya, Nuju naon, Neng? lagi istirahat. Oh. Terus dahar can. Udah, Jeung naon daharna? sama yang ada. Terus ibak teh can? Udah juga. Oh, Neng. Lamun ke peuting beun ka imah, hios teu? Jangan nanti malam, A. Sekarang juga boleh. Mumpung nggak ada siapa-siapa di rumah. Ayeuna. Nu bener. Iya, bener. Teh asa saha? Jangan lupa minum obat kuat dulu ya, biar kuat. Sip lah. Nu kuat 2 jam. Yang 2 jam boleh. Siap, Neng. Siap. Gaskeun pokona mah. Iya, sok ditungguin sama aku. Tunggu aku datang. Nah, uhun kitu susu sapi teh mantak pinter. Nya nih. Tingali gerak dina dina iklan dina TV. Oh, Anu minum susu sapi teh mata ganteng, mata gareulis. tapi atuh Siti macan pernah ningalinya anak sapi jadi sarjana. Komo-komo lamun jadi dokter. Berarti anu matak pinter mah sanes oot susu sapi. Terus naon Siti? Tapi oot susu jalmi. Susu jalmi. Uhun. Enceng tehnya. Mun hoyong pinter teh, berarti kudu nganyotan susu awewe. Ih, Siti mah awan Siti mah. Ih, nusun Siti mah. Ih, Apabila diri dilanda rindu, hati gelisah, aduh ting, badan pun lesu, dibilang sakit, bukan penyakit. Mandi enggeus, nginum jamu enggeus, endog berbiak opat, kuat ieu mah aing 2 jam teh. Erekin kan jeung Rangga. Motor geus siap. Buka motor udang supat. Mantap. Aduh, bisa tuh pakai euy. Mau pakai nya? Kamari teh cek nembukan teh. Tah. Siap. Aduh sakit. Geuning pare motor teh. Wah, iya wah. Kumaha ieu parem kieu? Wah, juga nama bana kempes ieu mata parem oge. Ngajeun motor butut ngeripuhkeun aing mah. Gerak we kudu dorong mah ku aing ieu. Bayar geus kieu. Aing mah
Rajin minum jamu kuat. Ulah kuat ngedorong motornya. Dasar. Kia ada bukan motor butut teh. Jamu kuat teh kenapa ngedorong motor atuh aing mah. Dah. Kunaon Ji? Pakai bensin euy. Aduh. Jualnya motor pakai moli bensin. Kayak tekan ngecek aing. Ragen pisan. Tekan di, eta leuleung gaya kitu teh sublang-subling. Aing teh apel karangda. Kuaseuh payu wae nu begini. Tong gagabah. Aing boga awewe geulis. Nah, percaya aing. Ya. Tadi aing papanggih jeung Dalang Anton, apal? Aing dibere rangda. Aing kita ka imahna. Di mana usaha saha? Aing teh teh nginum jamu heula. Aing teh nginum jamu aing nginum jamu kuat 2 jam. Pokoknya mangke merek EO. Sebu wadul aing lah. Kela. Dan nama keren, tapi kan aja kalau motor butut teh Ji. Duh, cing atuh nu rada alus meuli teh. Tong salah toy. Meskipun motor butut, tapi 1 juta kenangan. Daripada motor anyar, 1 juta per bulan. Jeung deui, ari ngaran motor anyar, enak sote ditanggul. Teu enak ditanggal toy. Tapi oge nya Ji. Ya Bener. heulah. Lain. Eta kabeli motor butut kitu ini duitna Ji. Ya, bisi hayang nyaho, motor aing ieu. Ladang supa ti kebon. Bongbong haji koretnya. Bina-bina supaya jadi motor. Aing mah ladang supa ge bisa meuli motor, tapi jeung kebon-kebonan dijual. Bohong atuh pokoknya kebon urangnya. Ya. Oh, ini orang mana Ji? Atuh da banyak rahasia mah sarojeng bohong. Sarojeng wae nitipkeun paisan ka ucing. Atuh kudu apal. Pokona mah isukan sia nempo aweuna diwaku aing saha. Si Neneng lewat. Cek aing malus kene ka Cineneng. Kok Nyeri. pada we si hayang. Geus kieu bae aya nama ieu toh ya. Aing titip motor heuh. Orang kudu ka jadi jual ku aing. Ulah aing kan biarkan bensin. Euseun ku sia heula nya, kayak digantian heuh. Aing geus siap ya, geus tilir, geus ngaraguan si Neneng di itu duh. Cara kelempang. Titipnya, lempang bae lah ka ajeun lah. Titip we nya. Gusti. Ai aa enceng teh kasenengna naon? Kaseneng enceng. Naonnya? Lamun bubuahan mah pukih. Pukih anu melengeh. Melangeh. Uhun. Nah pukih naon nu melangeh? Ya, aa Siti ge gaduh pukih mah anu melengeh. Pukih nu melengeh. Uhun. Alim, pukih Siti mah buhang, Sir. Ih, naha. Ai aa teh kumaha? Ya, aya geuning pukih nu dina tangkalna nu ngagarayot geuning tos asak nu Siti. Oh, bukan teh pukih. Naon Siti mah. Ungkad. Aa mah. Ih, aa enceng teh terus gaduh ka bogoh. Kebogoh. Mun? Yo, mah cek mah cenah ngeng bobogohan da. Enceng mah tacan di sundatan. Tapi lamun aya anu ya mana teh? Lamun langsung kawin mah cenahkeun bae. Ih, kawin atuh cang kawin jeung Siti nya aa kersa. Aduh, jir dah heueuh aya bae. Poe ayeuna apes-apes teuing. Ya Allah. Keur keduduaan jeung Risma urang teh ngagombal dah heueuh dah hayang jadi kabogoh urang tarina nama. Najol aya si. Mana tuh teh gimana teh? Heueuh aing mah. Awas we ku aing kapang eta jalma. Naon ente? Pak Haji, mana Pak Haji? Ulin atuh. Kernaon ente kernaon? Ya aing puguh liut. Budak ngora. Riut we jeung riut. Tempo aing di sekolah teh ye. Jiwa muda masih kuat. Atuh teu riut kumaha geura? Gebetan urang dibawa ku si Cina Hideung. Mana api? Singko? Heeh, mana api-api. Ieu deui teu nolo. Saha gebetan mana teh? Risma nih. Aduh. Sia mah. Beungeut jiga gebiog kitu. Hayang kaparawannya. Tempo urang sok sarjan aing kasep loba duit. Aing mah teh hayang kaparawan. Langsung karangda aing mah. Atuh heueuh nya euy, teu moal payu ari kaperawan mah.
Yo. Justru dengekeun ulah salah zaman ayeuna mah keur booming keneh ayo kok Karangda daripada ka Parawan sok tempo artis oge ayeuna bujang Karasep beunang kana naon Rangda Parawan mah geus libas ayeuna mah Eta teh bokat kutu mampu matak menang rang dage. ya matak maneh nurutkeun aing lamun si hayang payu ka awewe ulah hayang ka Parawan Karangda nu buari Lah, tempo aing ayeuna ieu kencan jeung Rangda waduh, Rangda geulis bohai ayeuna di mana ulah sasaha moal aing percaya. kita ka imahna titah ngirim jamu kuat Moal percaya. Ka Pak Haji mah. daripada jadi jomblo gitu kaparawan teu payu mending aos ka aing Karangda Moal anu percaya ieu. Dadah. Ka tukang deok kitu mah moal. Karangda pokoknya mah Cor-cor we. Sayang. Lah, aing mah. tunggu Aa datang Balaga pisan. Aduh. Si Haji koret kan ikeun ku aing motorna. Bensinan ku aing duit teu boga itu. Dah, kebina-bina ting aduh yang sarakeunana. Anda berada di jalur tercepat. Jangan tengok benar. kanan kiri bisi mincak tai ayam. percaya aing mah Hati-hati banyak jalan berlubang. Karena Loh, jalan berlubang tak senikmat lubang berjalan. masuk ke caprak Google teh atuh Ulah rusuh aja. teuing di Jangan depan nengok aya ke belakang. pertigaan. Bisi mincak Wah. tai munding. aduh ya jalan cagak ya kemananya ke kiri nanjak ke kanan wah ini mau kudu telepon Google ya telepon Google bela Mbak Google ya orang keur di jalan cagak ya ya marang nanti kira-kira ke kiri apa ke kanan Ambil jalan ke kiri. ke kiri ke kiri mana nanjak ke kanan lagi nya nu lurus Kumaha sia wae. orang mah yang ke kanan lah naon kudu ke kiri nanjak capek-capek Dasar Haji Boloho. kumaha sia wae lah atuh Teu pananjak nurut kumaha ka aing maneh bakalan nyasar. kumaha urang lagi atuh mana masuk nyasarkeun bongan lah Google waduk lah Aduh, arah renakna sararantai kieu moyan dinu ieu. Tapi asa kumaha kitunya angger da hayang bebas salaki ka hayang mah ieu teh. Meureunnan enak, sare dikukupan, haneut. Aduh. Meni kararangeun keur masa-masa kitu. Duh, gusti aing mah sahanya ge. Meni hayang dikukupan deui. halo sayang iya Sayang. sebentar lagi juga nyampe gak sabar ya Jamu naon? iya juga udah minum jamu barusan di rumah gak ada siapa-siapa kan Iya, bentar lagi nyampe. Oh ya sayang, udah dulu ya. Takut ada yang dengerin. Di sini ada orang sirik. Di sini mah ada pamer bisa. yang menakutkan. Udah dulu ya. Tunggu di rumah ya. Assalamualaikum. Tukang pamer. Muah. Koret. Neng, tuh tempo. Urang mah ayeuna boga kenalan anyar. Teu percaya. Saha nu daekeun kan kitu? Teu apaleun. Awewe geulis, rangda bohai, anak hiji. Aduh, bujurna Neng, segede baskom. Bohayan ken Jauh neneng. di dinya mah, angger. tepos, ipis, juga kelakai. Ayeuna Neng ya tempo, ngajak ketemuan. Pitah ka imahna, di imah teh asa saha. Bisa terbayang apa yang akan terjadi Neng. Piraku teu percaya. Panegenan mau percaya piraku ting aya nu daekeun kan jalma kos kitu. Goreng patut na payu keneh kitu kan bohay. Isu kusia tempokeun, bakal dibonceng ka hareupeun maneh. Jeung ngaranna Neng mah jauh. Ngaranna apa? Neng Asri.
Gelisna kabina-bina, bodas, jerawat di deh hiji. Gusti mun seuri. Geus ayeuna merek mangkat. Cek lagi apal teu, tas minum jamu kuat. Cenah kurang kudu kuat 2 jam. Aduh, endang beurina beak opat. Dadah Neng. Amu senang-senang heula nya. Selamat menikmati kesendirian. Tuh. Nah, Bakal kencan. sih nu daekeun kan kitu. Kencan. Nah, eta alus sugan kapireupeuna naon daekeun kan kitu. Tapi dak moal mungkin aya nu bisa ngaliwatan geulisna ti leuwih ti neneng moal tapi ka mana we ge di dieu mah panggelisna ge neneng. Rasana teh kupiraku. Nah, saha awewe teh nya? Awas ya ku aing diontrog awewena daekeun. Saha sih awewena? Awas ya ku aing diontrog awewena sia. Kencan. Halo Google. Kamana jalan barang teh? Lurus aja, jangan nengok ke belakang, bisi nincak tai munding.